Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para wargi kaum muslimin wal muslimat di mana wae ayana nuku pribados dihormat. Aya nu naros ka pribados tentang hayang buru-buru lebaran. Ieu kade bahaya agung. Di antawisna Imam Muhammad Al-Jordani dan kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawiyah. Sareng kitab Az-Zawazir an Iqtirafil Kaba'ir karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sareng dina kitab-kitab anu sanesna nyarioskeun bahwa lamun aya jalmi ngarep-ngarep bulan puasa teh hayang buru-buru tamat, jadi hayang buru-buru lebaran. Eta dosa agung kedah tobat. Sabab bulan anu agung, bulan anu mulia, anu sakieu agungna sakieu mulyana, urang teh kudu cinta, kudu bingah aya bulan anu mulia kieu teh. Kari-kari hayang buru-buru lebaran, hayang buru-buru ngeusan Ramadan, ta eta teh dosa agung. Biasana nu hayang buru-buru lebaran mah biasana nu hayang narima THR. Keun wae hayang narima THR, keun wae ngarep-ngarep THR, keun wae ngan ulah ngarep-ngarep hayang buru-buru lebaran. Jadi seolah-olah hayang buru-buru entosan bulan Ramadan eta dosa agung. Contohna kieu aya Bapak Presiden namu ka hiji bumi, ka hiji tempat. Nyarios Bapak Presiden teh abdi teh bade ngiring namu di dieu saminggu, bade ngiring istirahat, bade ngiring rareb, bade ngiring bobo di bumi ieu di lemur ieu. Mun mangga. Tah Bapak Presiden teh tamu agung kudu dimuliakeun, kudu dihormati. Bade saminggu cenah. Kali-kali nu gaduh bumi ngobrol jeung tatanggana. Lain presiden teh euy nek ngendong di imah urang, nek istirahat di imah urang saminggu. Asal lila teuing euy, ai kahayang urang mah lah isukan ge balik we geus lah tong lila teuing. Tah kalengeun ku presiden eta teh kasinggung presiden teh. Ceuk Bapak Presiden teh aing teh tamu agung kudu nama bunga, aing ngendong di dieu teh, aing istirahat di dieu, aing ngarep di dieu, aing cicing di imah itu kuduna ato. Lain ngarep-ngarep aing buru-buru balik, ngarep-ngarep aing buru-buru mantau. Nah presiden geus kasinggung, komo bulan Ramadan, ceuk Ramadan teh nah make hayang buru-buru ngeusan aing, hayang buru-buru sawal, hayang buru-buru lebaran. Kasinggung tah bulan Ramadan teh.